Abdi tepan nembe iya manggi aku sih dia 5.000 menurut mang iya dikumahakeun 5.000 pakai lakukan nanya tinggal bawa we atuh pesan ngomong ai emang ditah teu balik pak ieu teh duit batur teh duit saya hak batur nah amang ditah dibawa tuh abi emang aja kerabi berdosa dosa kumaha nya atuh tinggal atuh salkeun eta tunda deui di dinya heran kumaha pamikiran tunda deui geus di dinya hah aya bawa matak dosa mah tunda deui di dinya ketemu batur mah mun ku abi ieu ditunda deui heug aya deui nu ngalangkung take anu ngaliwat teh manggih kumanehna disakuan heran kumaha pamikiran tah nu manggihan duit eta teh pasti dosa engke teh mang belum tentu manehna bageut si abi jelema baik si abi nu lain hakna ieu dicokot terus aing kudu kumaha pan tadi minta solusi ka aing dibere solusi ku aing kita bawa we lumayan jeung meuli rokok jeung meuli kopi bisi dosa ditunda deui bisa dibawa ku batur kala dosa aing kumaha heran kumaha pamikiran ngomong di si mang mah ya ku abi diulang abi teh dieu manggi apa sih menurut mang ieu kumaha ku eta di dinya hayangna kumaha rek ditunda deui apa rek dibawa tapi kenapa sama yang geus bawa wae di ditu ngomong lamun dibawa ieu duit batur mang hak batur teh duit saha ieu ku abi dibawa dosa mang abina tuh terus kudu kumaha tunda deui ini minta maksudna naon ieu ini tah abinya dosa geus we ku aing dibawa ame dosana ka aing puas kumaha pamikiran eta jelema kalau ka dibawa Jakarta ku aing bieu teh nya